Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Euna urang tepang deui dina kagiatan diajar bahasa Sunda ya. Namung sateacan dikawitan supados urang aya dinu kalancaran, katut kabarokahan, urang ngadoa heula kalayan dipingpin ku KM. Mangga KM dipingpin doa. Nuhun perhatosana sateacana urang diajar hayu urang ngadoa heula. Ngadoa dina hate dikawitan. Rengse. Atur nuhun KM tos mingpin doa. Salajengna di absen heula. Kelasna tos bersih nya, tos aya piket entos. Sip, sae. Urang absen heula. Adit Ae kunaon Ae Udur Angga Anton Rian Sani Seli Salsa Fikri kamana Fikri Udur. Alhamdulillah parantos di absen, mugia nu teu tiasa sumping ka sakola kalayan udur dipaparin kasehatan teras enjing tiasa sakola deui kitu nya. Dina minggun ayeuna nyata ngeunaan dongeng ya, ngeunaan dongeng. Lajeng teras tujuan pembelajaranna setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis gagasan, makna yang terkandung dan keteladanan dalam dongeng atau babad yang dipelajari serta mampu menyampaikan dongeng dalam bentuk monolog, dialog atau gelar wicara menggunakan bahasa sendiri secara mandiri. Jadi dina tujuan ayeuna hidup bakal nganalisis ngeunaan dongeng kitu deui bakal mintonkeun atau gelar wicara nyata mintonkeun dongeng teh nya. Salajengna tah satecan kana materi ya. Aya nu terang. Naon ari dongeng teh ceuk hidup? Tak mangga. Mohon. Dongeng teh carita zaman baheula. Leres. Aya deui? Mangga. Dongeng teh carita memeh kulem. Memeh kulem. Aya deh. Mangga. Dongeng teh carita rakyat. Tah eta nya perkara dongeng teh numutkeun pemahaman hidup sateacan urang medar kanu materi. Laras nya eta nu dipedarkeun ku hidup sarupaning anu kaalaman dina kahirupan sapopoe ngeunaan dongeng ke kapeuna bakal dipedar. Salajengna tah numutkeun hidup ya. Penting teu diajar dongeng teh. Kitu nya, penting teu sakirana. Sok ente sa. Mangga. Kumargi dongeng Sunda kaelekeun ku carita K-pop. Jadi dongeng teh penting. Kusabab kaelekeun ku carita K-pop gitu nya. Jadi kaelekeun dongeng Sunda teh. Tiasa. Aya deui. Mangga. Jadi pami ngadongeng teh sieun salah kekecapanana. Kitu nya kusabab nya kitu teh penting pisan jadi pedaran dongeng teh sangkan tiasa ngungkulan kekecapan anu salah kitu nya. Aya deui? Mangga. Kumargi sieun atawa isin kapayun nyontokeun dongeng. Dongeng. Jadi lianti sieun sana sieunnya. Nya aya kasieun mun kusabab isieun teh apa? Sieunna naon bisi kekecapanana anu salah teh apa? Kecapan bahasa Sunda mah beunghar ku kecap. Tuluy nya diantawisna aya sabaraha murid anu sieun kapayun. Sieun teh nu kahiji kurang kawane teh kurang kamampu. Nu kaduana dina kapayun oge sieun aya kekecapan anu salah. Sieun salah kitu begituna nu ngaranna pedaran dongeng
Ya, kudu dipedarnya. Tah, ayeuna urang langsung ka nu materi. Dongeng teh nyata carita anu ngandung unsur pamohalan. Bener nu ngaranna dongeng pasti carita zaman baheula perkara dongeng mah. Pami carita zaman enak mah sanes dongeng disebutna nya. Tadi teh nu disebutkeun ku murid aya nu nyarioskeun yen carita zaman baheula leres. Itu dia carita anu memeh kulem cenah atawa carita rakyat eta lebet hartina dongeng gitu nya. Jadi tinggal dilengkepan yen dongeng teh nyata carita anu ngandung unsur pamohalan. Pamohalan teh jadi aya nu teu asup akal, kadang aya nu teu kaharti ku akal. Salajengna jenis dongeng anu kahiji dongeng pabel. Nah, dongeng pabel nyata dongeng nu nyaritakeun kahirupan sasatoan. Dongeng nyaritakeun kahirupan sasatoan. Jadi contoh dongeng pabel aya sakadang kuya, sakadang monyet, sakadang orai, sakadang pecang. Nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Kehidupan sasatoan ya. Contoh sakadang kuya indit ka kebon neangan dahareun manggih tangkal cau. Ku sabab kuya mah teu bisa naik teh ya, jadi ukur bisa dipelongkeun si tangkal cau teh. Teu pati lila kurunjung datang sakadang monyet. Ditanya ku sakadang monyet teh, "Heh sakadang kuya, maneh keur naon?" Ceuk sakadang monyet teh nya ditembal ku sakadang kuya, "Ieuh kuring manggih dahareun ngan teu bisa ngalana." Kitu nya. Tah, sempalan contoh dongeng pabel. Tadi teh ya balik di kan dongeng, yen dongeng teh nyata aya carita anu unsur pamohalan teu kaharti ku akal. Lebah mana teu kaharti ku akalna? Nyata sato bisa ngobrol, sato bisa nyarita, bisa ngomong, tah eta teh asup akalnya. Namina oge dongeng. Tah eta dongeng anu kahiji. Anu kadua dongeng parabel. Eta contoh dongeng. Dina dongeng nu nembe pan tadi dongeng teh sabaraha? Aya 4. Tah dina contoh dongeng nu nembe asup ka nu dongeng naon? Nyata dongeng pabel. Naon sababna? Nyaritakeun kahirupan sasatoan. Nah eta contohna nya hidup tos tiasa ngabedakeun jenis-jenis dongeng. Hidup tiasa milari sumber anu sanes nya. Mangga dibuka buku paketna dikeluarkeun kaca 20. Tah hidup mangga ayeuna pilari contoh dongeng ya, contoh dongeng bade milari sumber tina buku paket atanapi tina internet atanapi tina link YouTube. Mangga pilari canak hiji contoh bade jenis dongeng anu mana bae ke di analisis nya. Jadi di analisis numutkeun unsur intrinsik sareng ekstrinsik. Nyata ngeunaan tema, hidup pilarian temana naon, palaku, latar, galur, amanat, sareng jenis wanda dongeng. Ya, mangga kalian tanan diisi ieu Bapak bade ngadugikeun ngabagikeun LKPD-na lembar kerja peserta didik anu ku hidup kudu dieusi. Cok.
Yang hiji. Terus hidup pilari contoh dongengna mangga tiasa ngabuka HP milari tina internet atau napi bade tina buku paket mangga candak hiji ya candak hiji contoh dongeng. Salajengna diisi judul dongengna kade hilap. Judul dongengna dongeng naon pasti aya judulan. Terus temana kasup kanu tema terus palakuna saha bae latarna di mana nah di leuweung di kerajaan di laut terus galurna galur maju mundur atau napi campuran terus ke diseratkeun amanat tina dongeng nu hidup dipilih dongengna nu pamungkas jenis atanapi wanda dongeng nu tadi teh kasup dongeng naon anu ku hidup dianalisis dina LKPD judulna judul dongeng mohon teman parahu judulna ya tah temana kitu leres palakuna dayang sumbi sangkuriang Prabu latarna latarna berarti settingnya di mana di leuweung di lembur terus galurna galur maju mundur. Kada jenis wanda dongengna upami hidup taitos tiasa ngabedakeun anu pabel mah nyaritakeun kairupan sasatoan anu parabel mah nyaritakeun ngeunaan kairupan jalma katut sajarahna terus dongeng mite perkara mitos upana nu mitos labatna kanu mite legenda mah ciri nate ciri mimiti dina bacana pasti asal muasal eta pasti lebatna kanu legenda ya parantos rengse ya parantos ya rengse tah sateu acan dikumpulkeun LKPD na urang cobian ya kapayun mintonkeun contoh dongeng tah sateu acana minton kapayun aya nu kudu diperatoskeun anu kahiji ngeunaan intonasi jadi suara kudu jelas kudu eces kudu jentre terus di lentongna nah lentong tina nyaritakeun dongeng ya jika orang keur ngadongeng gitu pan sing aya bedana maca dongeng atau nyaritakeun dongeng sareng carita anu sejen ada bedana terus pasemon tararai ekspresi anu kalima kriteriana nyata gestur dina mintonkeun dongeng nggunakeun gestur sami tujuanna pikeun negeskeun sareng nunjukkeun kana salah sahiji hal anu dicaritakeun dina eusi dongeng tah hidup teu kedah sieun teu kedah isin nya anu tadi hidup aya nu nyebatkeun sieun lepat atau isin kapayun ya kusaba meureun ku rerencangan teh tah hidup ulah isin ulah sieun ieu namina proses diajar nya namina proses diajar jadi ulah aya sieun nu penting kapayun heula kapayun ngawanikeun diri masalah bener atau salah nama kumaha engke dina misalna leres berarti sae gitu pan misalnya anu lepatnya orang sasarengan urang lereskeun labah mana anu kirang leres napan kitu nya jadi ulah waka sieun mangga saha nu bari kapayun ngacung mangga bari kapayun nyata
Aidil, Muhammad Aidil kapayun nya mangga biasa di. Muhammad Aidil baris mintonkeun nyontokeun dongeng. Embra kala. Ya. Mangga di nonton orang sakseni, orang regapkeun contoh pintonan dongeng. Wirujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha daramang? Sim kuring di dia badai macakeun dongeng anu judulna nyaeta Sasakala Majalengka. Di dia orang Majalengka sadaya. Majalengka. Ayeuna teh tahun 2023. Jadi kota Majalengka teh tos nincak umur ka 533 tahun. Ditilik tina umurna kota Majalengka lahirna dina tahun 1480 Masehi. Hari jadi nama Majalengka teh nyaeta dina tanggal 7 Juni tahun 1480 Masehi. Tepatna dina tanggal 10 Muharram. Kecap Majalengka teh aya 2. Nyaeta kecap Maja jeung Langka. Nu asalna tina basa Cirebon. Kecap Maja teh hartina nyaeta bumbuahan, mangrupa bumbuahan anu kalayan bisa nyembuhkeun panyakit. Bilih aya kalepatan tina salah kata. Dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, embra kala. Pintonan dongeng anu kadua mangga beli nu bade cung. Ya. Sana mina? Angga. Angga baris minton kapayun nyontokeun dongeng. Mangga Angga. Ya, embra kala nu baris kapayun. Ya, mangga Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Sim kuring di dia rek macakeun sasangkala batu hiu Pangandaran. Kacaritakeun dina abad nu ka-11 sakitu dongeng ti sim kuring nu judulna Sasangkala Batu Hiu Pangandaran. Kurang lebihna mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, embra kala Kang Yana. Ya. Saya pisan dina pintonan dongengna tuh pan hidup tos aya nya aya kawani teh. Jadi ulah waka isin heula waka sieun heula dina salat namina oge diajar. Penting aya rasa kawani dina mintonkeun kapayeun nya. Jadi contoh pintonan dongeng mangga nu bade ngacung. Ya, namina saha? Muhammad Rizki, mangga kapayeun. Embra kelas sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Di dia abdi bade macakeun dongeng anu judulna nyaeta Sasakala Cigodewa. Kacaritakeun zaman baheula aya karajaan anu ngaranna Karajaan Sindang Sari. Ari anu jadi rajana
Katlah bagenda Raja Singa Mandala anu perlaya sarta marake senjata panah jeung gondewa nyati eta harita teh tempatnya di arangan Cigondewa anu akhirna robah jadi Cigondewa anu asalna tinu Gondewa tadi. Mugian sakitu nu dihatur kirang sareng langkungna nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, embra gerak. Saya pisan lebah dimimitian ku saurang mah nya. Jadi kadituna teh pada wani ban gitu. Jadi aya baturna teh tuh batur lagi bisa, pira ku urang teu bisa. Nah, jadi kapayeuna dina kahengkeran nyarita atau maca dongeng teh kitu heula nya, penting kapayeuna heula. Ulah sieun salah cenah. Pak abdi mah kekecapana kasar. Pak abdi mah kecapana teu tiasa lemesna. Penting kapayeuna heula ya. Penting kapayeuna heula. Penting aya kawani daripada urang teu aya kawani tina mintonkeun dongeng ya. Tos sae aya sabaraha pintonan dongeng. Jadi tina anu tadi teh ke aya lebat penilaian nya. Penilaian anu tadi tina intonasi, lentong, terus gestur kalabat dongengna eta dijadikeun peunteun. Jadikeun peunteun dina dongeng. Ke nu sanesna urang lajengkeun minggon salajengna kapayun saurang-saurangnya. Hidap kade peratoskeun tina peunteunna. Jadi kayak jadi tolak ukur peunteunna teh nu kahiji tina lentong, terus intonasi, gestur, pesemon sarang isi dongeng ini dijadikan kriteria dongeng. Kenu salajengna kudu leuwih siap deui dina mintonkeun dongeng. Tah sabadang mintonkeun dongeng mangga anu tadi hasilna dikumpulkeun. LKPD-na tina hidap tos ngerjakeun LKPD nu tadinya tina judul dongeng. Jadi contohna aya judul dongeng Lutung Kasarung, temana nyata iri teh Purbasari sabab mimpin kerajaan. Tungtungna manggih nini sihir. Terus palakona Raja Prabu Purbararang Purbasari, latarna di kerajaan. Terus di galurna maju amanatna tong iri jeung dengki ka batur. Salajengna kangge ngaevaluasi materi dinu lawungan ayeuna hidep mangga kerjakeun soal atanapi kuis dina Google Form ya. Mangga siapkeun HP-na pamit aya mangga tiasa ngagunakeun komputer. Bade komputer mangga, bade ngagunakeun HP mangga. Tah ieu kanggo barcode-na mangga ku hidep di-scan heula mangga. Kanggo soalna di-scan. Ya. Ya, parantos mangga dibuka terus dikerjakeun dieusian kuisna atanapi soal ngeunaan materi anu ayeuna perkara dongeng. Mangga dikerjakeun. Enggak respon terus aya 20 urang nu ngeusian. Mangga nu sanes itu acan tiasa ngeusian kuis atanapi soal. Parantos desian? Sip atuh nuhun hidap tos mintonkeun tos ngerjakeun lian teh minton tadi nu minton dongeng tos ngerjakeun LKPD kali ayeuna hidap tos ngerjakeun kuis dina pedaran ayeuna nya.
Tah sabada ngerjakeun hidap ngerjakeun kuis salajengna mangga tina lowongan ayeuna urang cindekeun ya. Cindekeun tina hasil materi di lowongan ayeuna. Mangga bade nu bade ngadamel kesimpulan. Cung. Mangga namina Namina Neva Abi Rika. Rika, mangga Rika. Kacindekanana dongeng kabagi 4 rupa. Anu kahiji pabel, contona sakadang kuya, sakadang oray. Anu kadua parabel, contona si kabayan ngalanangka. Nu katilu mite, contona dongeng Nyi Roro Kidul. Nu kaopat legenda atau sangkakala, contona Sasakala Majalengka. Ya, mohon. Saya atuh nuhun. Rika tos nyendekeun dina pedaran ayeuna. Jadi tos kacindekeun nya anu nembe dina pedaran lowongan ayeuna aya 4 jenis dongeng katut contoh-contohna. Salajengna mangga sadeung bade nyendekeun? Mangga namina? Rai Pak. Rey, mangga Rey. Jadi kacindekanana salaku generasi penerus orang kudu bisa nyarita jeung ngamumule dongeng. Nu dongeng nya kudu ngamumule dongeng. Ulah nepikeun tadi teh kaelekeun ku carita-carita anu di luar Sunda nya. Sanes ku teu meunang mangga hidap ngaguar informasi carita di luar Jawa Barat, di luar dongeng mangga. Ngan kade ulah hilap ka nu aya di urang, nu aya di lembur urang sorangan, nu aya di daerah urang sorangan. Sangkannya orang tiasa ngamumule. Jadi si dongeng teh teu punah. Kabayangnya mun dongeng punah. Urang salaku orang Sunda ngakun teh orang Sunda, tapi lebah dina dongengna tah ulah nepikeun ka siga kitu nya. Jadi orang salaku generasi penerus kudu tiasa ngamumule ngeunaan dongeng. Teras deui tadi tinu masalah di awal aya nu tuani teh mintonkeun dina mudah-mudahan dina ayeuna ieu materi dongeng hidup jadi leuwih wanter, leuwih wani dina nyaritakeun dongeng ulah aya kecap sieun atawa sieun salah dina kekecapanana. Terus tadi teh urang kudu ngamumule ya. Atur nuhun dina lowongan ayeuna tina materi enak ngartos sadayana ngarti? Oh, sip alhamdulillah nya. Dina lowongan ayeuna urang parantos rengse medar dongeng ti kawit dugikeun ka akhir. Salajengna kanggo minggon salajengna nu teu acan kapayun tinggal bagian minton nya. Kedah ka bagian sadaya kanggo aya peunteun ngadongeng. Cekap ya dicekapkeun sakitu. Atur nuhun kana peratosanana mugi manfaat kanggo urang sadaya. Teueuran ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.